Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sok terbalik nih kameraman teh kadang-kadang. Hatur nuhun atuh. Sia dipencet. Hatur nuhun pada Bapak, Ibu, Teteh. Da anger mun tiap dibuka ku didinya anger. Ya Allah. Da ku sih itu teman aba-aba kameraman. Itu mulai Chan. Oh, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang nih sareng Abi. Danu, Abi Kang Andi. Ya kaleresan Abi teh nuju aya di mana? Di daerah Jatinangor Sumedang. Dari Nangor sih, Tacan Sumedang ieu mah. Jatinangor, tepatnya di project naon itu? Projectna teh Jatinangor Mountain View. Hah? Jatinangor Mountain View. Jatinangor Mountain View Residen. Montang. Cek di awas sudah handapna. Hunian asli hawa pegunungan, dekat pusat bisnis dan pendidikan. Lokasi strategis, harga ekonomis. Pinter. Nah, ini telah macam ayeuna posisi teh di dieu teh selling point-na ka mana wae wilayah naon itu? Iya teh wilayah. Bade dijelaskeun ku Kang Andi eta napi anu bade diulam. Nah, bade diulam. Sok sauran. Assalamualaikum Pak Rizky Dama. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Nepangkeun danu Pak. Ieu kalarasan mudah-mudahan katampi silaturahmina. Ieu abi nuju posisi teh healing meureun Kang Andi nya. Healing ka wilayah Bandung Timur. Kalarasan di dieu teh posisina teh memang nyayogikeun unitna seueur Rizky. Seueur. Ieu nepangkeun heula Paris kita kelarasan anjeuna teh di DT PIC in-house atau napi Chrome di salah satu project Jatinangor Mountain View Residen. Ieu teh Pak anu ditaroskeun teh wilayah ieu teh lebetna masih keneh Jatinangor, lebet ka Sumedang ka Bandung teh Pak. Ieu teh kecamatanna Jatinangor, kabupatenna Sumedang. Kabupatenna Sumedang tapi da mung salengkahnya di Kabupaten Bandung teh nya. Salengkah. Tapi teh yang meninggal wilayah ieu teh caket ka mana wae Pak nu terkenal di dieu teh Pak. Ieu kan Jatinangor, Jatinangor mah tos terkenal sa Indonesia. Kunaon caket aya pusat pendidikan. Aya IPDN, aya IKOPIN, aya ITB, aya Unpad. Kapalih dituna aya Universitas Binaya Mukti. Ya tadi na pusat pendidikannya perkampusan. SD SMP ge di dieu tos araya nya. Atos aya. SD SMP SMA gitu. Pusat perbelanjaan ge di dieu Indomaret tos aya Pak. Tos aya. Alfa Indomaret. Tos aya. Tah ieu teh di dieu teh unit teh nyayogikeun teh aya nu ready stock beberapa Pak nya. Terus aya tipeuna teh dimulai sabaraha ieu teh Pak? Tinu alit kanu ageng teh. Ngawitan ti tipe 30. Tipe 30 teh luas tanahna 60. Mohon. Salaras tama bangunan mah tipe 35 teh. Tipe 35 nya. Ari tipe mah seueur. Aya tipe 30, 36, tipe 42, tipe 45, tipe 54, tipe 70, tipe 80 dugi ka tipe 100. Janten kuplit tipe nantinya ayeuna sambil jalan ya Pak. Pak Ani tinggal raw jalan ieu. Oh jalan mah ageng Kang. Ageng. Ieu teh hampir kana 10 meter. Sareng ieu teh payuneun jalan desa nya. Jalan desa ieu teh. Desa tah ieu paling dieu teh desa. Ieu teh nyayogikeun ready stock teh sabaraha hiji Pak? Kalarasan aya ready stockna. Anu ready stock teh kalarasan aya 6 unit. Aya 6 unit. Di antawisna anu tipe alit 30 60. Mohon tipe 30 60 sareng tipe 30 oge. 60 oge. Sareng ieu nuju on progress nya. Tah ya on progress mohon. Ieu teh tipe 54. Karasan ieu luasna 100-an 100 meter persegian nya luasanana teh ieu teh nuju on progress bade ka ready stock itu unitna teh. Bilihlah hatur nuhun ka Ibu Bapak Teteh Akang anu masih setia ningal video abdi di channel Rumah Idaman Sultan sareng channel Properti Kang Danu. Oke, terkait spesifikasi detailna ku abdi disimpan di bawah deskripsi video ieu. Tah ieuna urang tinggal ieu salah satu unit ready stock siap huni ieu mah kantunnya koper tipeuna teh ieu teh mun telepat di 3 genep nya. 3 genep per genep 10. Ieu mah genep 5. Oh, 3 genep per genep 55 meter persegi. Posisinya di payun. Iya teh. Mohon. Jantan kantunnya koper ya mah terus tiasa langsung dilinggihan. Masih gitu dianggo pemasaran keneh Kang. Masih dianggo pemasaran keneh. Ayeuna tah dina skema pembayaran kan satu acan mah tiasa cicil developer gitu tah. Laras. Kang ayeuna masih keneh tiasa atau napi teh?
masih kena tiasa ayeuna nuju peralihan. Nuju peralihan. Mohon kaleresan kan PKS-na nuju proses keneh. Mohon. Nah, PKS nuju proses keneh sareng perbankan. Mohon. Nah, sementawis mah masih nganggo cicil developer. Cicil developer. Tak ieu teh Kang DP pami cicil developer sabaraha tah Pak Rizky? Pami cicil developer ya teh 30% tina pangaos. 30% tinu pangaos tina hargi jual we gitu nya. Harga jual mohon. Janten ka ibu bapak teteh akang khususna wilayah Bandung Timur nu caket Jatinangor, Sumedang, Tanjung Sari, Rancaekek ieu biasa dijantenkeun rekomendasi khususna nya. Tapi umumna Kang Esa Bandung Raya pami hoyong bumi nyalira Indonesia. Se-Indonesia. Pami hoyong bumi nyalira gitu nya. Ayeuna Kang Andi, ayeuna lamun diengke-engke ngagaleuh bumi kan makin lami makin tebih. Mohon makin tebih Makin tebih sarang makin awis. Nya. Mumpung unitna aya survei ke lokasi ke tepang sareng Pak Rizky di dia tiasa dihandle langsung ke Pak Rizky gitu nya. Atau nabi bade konsultasi langsung ke abdi mangga, bade ka tukang kamera ge mangga, bade ka ieu reporter ge mangga gitu. Ayeuna urang bade direview ieu teh. Closing wae, urang closingkeun atunya. Tepat juakeun ke Kang. Engke aya part selanjutna ku abdi disambung da terdah diuningakeun deui nami abdi saha gitu nya. Da ge ditutup deui. Kitu we engke disambung di part selanjutna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. wabarakatuh. Sampes.